Oscar itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslinya tuh dale di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya hayang boga anak aja nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepalana ge rombongan anak aju ngabarleg be pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah loba ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berak dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya kuari maya jelma nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk kosong kumaha bergaul jeung setan ye nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hideung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang naon yang ukur si udang-udang aya kararepet naon wah aya kararepet ba Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya aya nu dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin aya Al-Qur'ana lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin beki ka bugis orang izin, Masya Allah karim model lihat
Yelah hancak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan. Jin kumaha deui eta? Kumaha? Sorana. Sia ku aing anu diutus. Itu kan deuk hajat. Hujan kajen kumaha. Lapor sia ka aing. Aju kudu kumaha? Botol. Bungkus ku sempak nu hajat. Ayo, ayun-ayun ku sia. Handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur. Bebeja ka aing tahan gitu hujan. Tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing di wilayah aing. Oh, ampura. Ayo gerak-gerak dituguan ku aing. Ulah salah handapna rotian. Sia jasa setan. Ayo pada sia nu sok kararitu. Ieu aya di dieuna, masyaallah. Pajar urang eueuh. Tempatnya kurang bagus, jangan kamar nu sepi. Abdi itu laut abdi datang ka dieu. Kunaon dikebat-kebat enak. Iya, aya nomor yang nini, aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus. Cabut aya pakuan tadi beteung. Mun loba mah bisa pakai ngabangun ingat apa ku. Aduh, setan juri goblok ieu. Kunaon kararieu ieu dah. Geus, etalah nu kos kararitu. Di mana tete tempat-tempat tu karari itu aslina tuh deuleu di Sukabumi. Jampang Surade, Kakidulan. Mana deui? Tuh Ciamis. Nu kamari tsunami teh mana kara? Oh, panjang geus kadinya. Ya, berarti sia jauh eta. Pangandaran. Tuh Yogyakarta. Anu sok ka gunung teh. Naon garapod kadinya panpun geus kadinya. Nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu. Pannyana tah eta kepalana ge rombonganana. Aju ngabarleg bae pan anakna, percaya pan. Nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya. Ngali bejakeun besi ka kadaritu. Aing mah nyaho bae. Geus cenah kiai ka ditu, atuh geus manggeus bae. Atuh berarti ge, ya ulah loba ngomong. Aya di Yogyakarta. Masyaallah karim. Di NTB pegunungan. Nu di dieu paranti mujahadah. Nu berat dieu paranti muhasabah. NTB lain lalagaan. Gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah naon ngaranna tah? Di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay. Hah? Etana jeung daunna berbagai-bagena di dinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah. Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah. Eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya. Urang datang ka Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ka Cirebon, datang ka dieu zikir be, ilallah. Tekebel. Aya naon ieu? Cirebonan. Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir. Masya Allah. Hese diberantas. Tuh Banten sarua bae. Ieu Banten di dieu Kesultanan
ilmu kesultanan geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Banten eta lah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula neuk geus yaon dia nyaon teu ngai aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya. Nyaho bahkan bisa 500 tahun. 500 tahun hidup kan manya. Lamun sia hayang sareng aing gadi aku aing di pandian. Tuh ulah lagi gede jas. Ayo berjuang. Yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing akar Banten. Pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru waduh wahara jasa bunggal daerah encan urang ka ditu ka Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kene leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang lebih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah lebih dahsyat deui di itu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngew cak Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali ka ditu ngacok gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika orang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah